isi kamu tadi uruk-uruk sok ini pemajikan ngajak hati. Ye hidung abi bengek tambah jeung bau kelek maju oke sararoe pamajikan dilenge. Ye awak hati begang lain ku sering begadang tidak pikiran utang pamajikan dijem abang. Bray, jangan lamun di TikTok alus merenya, ngetren ya, suka we viral heuh. Viral, eta mah alat KB. Eta mah sepira waduk lah. Karena naon Bray, meni arah sikit ketika nate. Cuma bukan mana juga. Belum ada juga gitu. Oh, dasar tamak itu. Dari belakang dia panjangan nah. Waduh. Ari mana tukang motor suka kumisep lah. Koplok teh. Satana ieu nu nunda tai HM di dia pasti teh ujung kasole eta. Bray, itu namanya TikTok. Halus sih segala nama ada keren. Dah, eta budak pakai dialog aja. Betul, karena neng baik. Jadi agen TikTok moal. Ayolah, yang hiburan sugan bayarang dan nempok. Ayah, orang dah umur 70 tahun. Baik tuh mana deket makan. Ada mobil podang waduh. Rek jadi moal. Mau yang di celana deui aing. Jadi, maka apa mana bae jatuh. Apa aing rusak. Nyemplung ka WC kamari puting. Lu bisa dipercaya bugangna di jero es. Terus makan aing bae. Ye, ngapana ye? Terus bubar. Wah bener kieu mah ke aing meuli apena heula ka dibongoh. Bubar we lah kieu mah bener. Mana? Rek ini deui. Ada boga pemajikan biasa rek sarit. Ah, aing bonan lah, da apena ge bawa. Balik aing heuh. Aing gerek KS lah, rek bonen alias bonen. Kumaha? Teu aku aing make sabun deui. Terus bubar. Wah bener kieu mah ke aing meuli apena heula ka dibongoh. Ari mana tukang motor suka kumisep lah. Cut.